Aduh. Kendaraan aja udah. Arau lockdown gitu. Sepi amat tuh. Cobain kapas lah. Aduh, di pos saya budak kaunya. Wah, ya budak tuh. Koin jailan lah. Wah, koin barang botol lah. Woi. Woi, saya tuh nomor lebet aing. Wani-wanian. Woi, saya kenalan. Woi, sia, bancet. Jadi sia tadi nomor lebet aing. Surabaya tuh, jis ya. Dengan berang-berang ke ngalamin serangan. Mikiran an gitu. Aing keur mikiran iya ya. Jalan-jalan teu meunang, kemana-mana kudu make masker, rokok teu boga. Komo kopi mah, aduh, hirup balangsak. Kudu kumaha ya aing. Geus hirup mah udah dibawa pusing. Jah hirup mah geus diatur ieu kudu moal kawasa. Woi, penalaran sia kopi-kopi acan. Oh iya bener au kopian. Saya boga duit, meuli atuh. Boga duit ya. Tah, gara meuli ka ditu. Oh kopi-kopi acan, pala rusing hirup. Geus dia aing nu beli kopina. Je, kebal amat ini meuli kopi. Nyaho ieu, kemana meureun ieu angel amat. Je, coba susulik. Oh geus. Je, kamarahan ieu budak meuli kopina. Panala reueuh. Kuing samberkeun lah. Teman-teman, Jangan lupa subrek. Like, comment and share.